Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Miss Nunu dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang bade medarkeun pedaran ngeunaan sayuran. Tah sayuran anu ku Miss Nunu pilih teh nyaeta pokcoy. Ngaran tutuwuhan ieu teh nyaeta pokcoy atanapi sok disebut oge bokcoy. Kaayaana bentuk daunna siga susuk paranti masak atau biasa oge ku hidep disebut spatula. Tah sisi daunna teh lalemes pisan teu aya rege-regean. Oge daunna nararapel kana gagang. Gagangna hejo ka bodas, katinggalnya gradasina hejo ka bodas di panungtung atanapi di paling handap. Tah manfaatna teh biasana dijieun asakan atawa sok disebut oseng-oseng pokcoy anu dituangna sareng sangu. Sakitu wae teks pedaran atanapi pedaran ngeunaan pokcoy ti simkuring. Mangga ayeuna ngadamel pedaran masing-masing. Videona tiasa dikreasi kumaha sewang-sewang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.